sih ngarona sorangan deui oh batur biasa nama sok dibarangan ke Pak Guru ya teh ka mana Pak Guru teh jeung Pak Ai ya tek sorangan deui wae kamari alasana teh aya we Pak Ai bajarkeun teh cenah entokna keur ngacuru aya we mudah-mudahan ayeuna mah aya we sieun sorangan teh aduh sok anu kokolebatan tapi dah demi ayeuna demi naon ya demi tugas ngadoa heula ya mudah-mudahan Pak Ai datang. Bismillahirrahmanirrahim gejreng bumi 3 kali Pak Guru ini nama lah Pak Guru pada sok kontak iya mah ya kereta nama ayah sih ya aja Assalamualaikum ayah waduh Damang WP, aduh, punten ya telat. Biasa terus ieu heula. Kamu ngejering bumi 3 kali meni rada rame dia terus naon heula yeuh terus aya saja mah meureun kulilingan kami Biasa we. Udah orang mah kumaha we tuh. murah we Ngorona salena. Bapak meureun dinten ayeuna teh kedah aya teh Pak Ai sareng Pak Alex Sumiarsa cenah Jenderal Pak. mohon di mana jadwal mah tapi dia orang biasa we udah mah Pak sin semangat we Itu ada aing ngaranna namanya peribahasana ada ukur jaga iya bari udud atuh urang teh ngopi ya kopina ya kalau kopi dia teh ngadoa teh Bapak datang teh aya kopina aya kopi mah oh waduh caina teh aya mawa biasana apa lamun ieu mah biasana saurang ti kopina gitu saurang caina abdi mah ngadoana saurang rokokna gitu saurang bolona mun aya di manteng doa abdi wae ya Pak ya doa abdi wae ya bismillah Pak Ai sing nyetak China Pak Ai sing nyetak China Pak Ai sing nyetak China si hujan balik Pak Ai makan mie pendek entok Pak Pak Ai mau buka entok tuh dari mana kan gue datang ya Pak Ai mau cai lain nah jadi gitu lo kata dah biasa si iya walau gato Pak dari asli di mana petek tuh asli dari Medan Pak dari Medan saya Medan Bah gitu Pak kan ulang mah sesama toleransi teh apa kadutu lembet kadio lembet segala lembet kadang-kadang sok tepa Pak kau jeung Betawi tepa kau jeung orang Jawa tepa ngebahas nama kau jeung orang Medan tepa gitu tiris sebenarnya tiris semuanya tiris Pak mending keneh ngeukupan bojo dipikir-pikir apa di bumi mengkaning pan kalah sori 2 putra Pak tapi dah urang teh pas gitu teh lingkungan teh geningan ayeuna teh kadang-kadang supaya nu dicurigai Pak besar kali sieun teu wawu tanya aya nu teu damang wae meureun urang teh kudu sia teh geras kedap teh Pak Ai ieu tah menang we cai da hari ngaronda tanpa kopi teh asa sayur tanpa garam Pak geuningan aduh komo meureun rokok teu Pak ieu non teh tenggorokan radang Pak
Anu ya manusia super. Manusia super. Bener Pak. Aduh. Ya. Assalamualaikum. Ya, Aduh. Sami teh rantosan ya. Oh, gimana Pak? Salaman. Wa syukurillah doa abdi diijabahin. Nyenakan Pak ye. Iya nyerak termos. Gomos. Sengkapna. Menawi kayak kopi no. Kopi mah aya. Nah, geuningan resep pisan. Nah, Bener ah. sebenarnya nyenom teu. Mangga. Nah, Bang teu mau naon-naon, bang doa. Aya pupuh lembur mah. Apa? Sebut pupuh lembur, hareupeun si Pak Ai mah RT teh reputasi ya di ah, itu buka-buka gitu aya di nya mah. Kan wae atuh di heureuyan mah. Belah dia Cari Pak ye. Oh, mana? Stop cari. Aya kopi nama? Aduh. Tak kira nikmat ngaruh teh kopi udud katanya. udah mau kencoran. Aduh eta ini nyeropot gitu. Ngiringan aduh. Ditampi. Hitam jangan dilihat dari hitam tapi cita rasanya. Pak Ai jangan dilihat dari tapi Mahal diseruakeun di kopi. aduh baik pan itu Pak dua komunitas habis orang Pak Ai teh Pak Pak Ai kemudian bukan karena hitamnya Oh gitu ada tanya. jadi komunitas di gini Pak pang seuna pang pituna darang megah Hebat. Emang dirinya teh? Hebat. Bapak ge sami. dukun dan Pak Wah, tak hebat ge, raka batok. aduh ayo ke jaga ragawan oke ada kadieu ada kopi kadieu anjing jeung babatok sagala ampun Ada penting mah sehat sehat Nah, eta penting mah. aduh rokok super aya sakala Pak rokok super teh Pak iya kapukun rokok eta baheula mah. Rokok naon gini? rokok apa Rokok bondan. kapungkur ya Pak kan kapungkur oke itu gaduh slogan Pak emut Bapak tahun sabaraha ini sok ayo ngajeblog nih mah Agung pan hari garpet mah Dia punya pria punya selera super mah naon sapa kapungkur emut kene tuh bukan untuk sekedar pria Pak Bener. cari kayak bener oh bondan. abdi menuju di Kapungkur di Jakarta Pak naik bis PPD Pak PPD Kapungkur acan aya bus wae eta can aya bus wae naik bus PPD ingat Pak ngarewat kan aya jembatan penyeberangan tah numun tas teh naluhur dengan Pak pas ngaliwat jeblok tulisan wah iklan super urang teh tabuk 8 umi Pak tulisan teh bukan untuk sekedar pria eta hanapun jembatan nama Papa Eke kerja ngarokok super abdi nepi ka dieu bari Tapi da ieu mah justru nu ieu teh rokok teh nu baru das teh geuning aya mah. naon teh Pak Ya rokok bodas. bodas tapi nu dikieu-kieu teh geuningan Pak bako Anu mah jarang. jarang ya Pak Ya biasanya Pak RT sok nyelapkeun gitu Pak tah. bako 74. Kayak di pasangan di aing. sok emot kan lagu eta lagu viral nu diklaim ku batur pika sabeuleun Tapi teh 74 Pak RT mah 73. Tapi sering nama 74. Dicepukan gini nya. Apaan Sumedang banget produk asli Sumedang eta produk asli Tapi Tanjung Silai Bener oke. ya perlu dikembangkan lokal gitu teh
Tapi seresna kieu Pak teh buaya narana teh urang teh ditinggali tinu naon hikmahna mah kahijana urang teh ku ngobrol kita sok aya muncul ide-ide geuningan. Terus pisan Pak. Kalau misalkan urang teh ieu geus kumaha isukan atau misalkan keur kahirupan urang teh sok aya we ide dari teh. Eta. Dari secangkir kopi, dari silaturahmi. Bermakna. Bermakna. Suka pisan. Pan hari urang mah istilahna hirup di kampung kumaha ngogolakeun kampung secara kampung tapi urang teh ulah tinggalin ku kahirupan kota gitu. Nya teh Kuat, eta kuat. walaupun urang cicing hirup di kampung oge gitu nya ulah tinggalin Tong Pak pan paribasa cenah cek sepuh mah kudu ngiglan zaman Pak eta. tah di antara mah ku ngarona kitu urang teh sok aya muncul we ide Itu Pak inspirasi Inspirasi. ada. dan mah kadang kali gitunya di lembur teh ku cabe urang teh kan geuningan urang teh ngandalkeun meset we cabe Aya nama 2000 teh 5 siki Pak 2000 teh. padahal dalam urang di ieu mah nya Ipuk nyapanya. ipuk bisa aloh gitu urang sertifikasieuna nya urang teh da tinggal ngatakeun ieu meureun teh mun dia polybag polybag. banyak. Nah dari urang mah pelataran rada lega kene Pak. Alhamdulillah teh. Kan panyawat na saburuh Pak. naon tah Maras. Eta panyawat kronis dari urang mah kan kapungkur mah aya pelataran rada lega sakedik sepuh kapungkur kan ajang. Emak bade nyamel heula. Teh bade nyamel teh angkat ka warung kan Pak. Nat kabena, metik tomatna, surawung. Mantap. Ngagawe mah asin wungkul kapungkur teh. kabayang orang ini misalkan kampenan warung seueur tapi nu melak teh aya da malayang banger kudu aya nu melak mah gitu. Ya minimal mun baheula mah geuning aya naon di sana awe tanaman obat kalau mah toga aya mah naon geuning gitu teh mun itu teh samaran gitu naon tanaman gitu gitu we meureun Gitu, Pak. intina mah takana raos bari atuh da kadangnya gitu urang teh teu melak nah urang teh kadang moal tiasa ieu gitu aing ngandalkeun meser mah tiasa wae gitu Biasa wae kan urang teh beungan aya teh nu melak mah anggar we urang teh ketergantungan teh di kampung mah gitu we gitu urang lembur. Tapi urang lembur teh tongeret terus jarang ayeuna. Jarang ada. Turaes. Turaes. atuh ku RT di Supadan we teu raesna teu raesna di Mangga Supadan sebelah tuh kan teh. Entos biar. Aku enggak sok. yo terbager ka Pak RT mah ya gitu Kopi nu PRT. Ya aduh ya Allah. Seruput. terus sigan amak tah mah Aduh. Bager nama kan sakapung abdi sok tara reputasian Pak. Kalakuan si eta teh payunan saha abdi teh kitu we. Ih, moal aya. Dalam untuk itu mah rame. Oh bisa rieun. Los asal tong ngetek. Mah rame. Asal tong ngetek tah eta. tarik-tek tarik-tek ayo tarik-tek coba tarik-tekan aduh ya iya ngobrolan urang di dieu buban urang keur ngarona ieu mah ieu Mohon. dari pandangan Pak RT ya fungsina ronda teh naon tah nah haminahkeun urang obrolan di bumi kapos atau kumaha gitu atau kumaha ronda Pamit abdi mah pandangan abdi fungsi ronda
leres multifungsi pak. Bade kasagala biasa fungsi ronda mah pami anu kagungan rasa nu agung da deui panginten kanu rasa da meureun ngarona teh pengorbanan teh kutunu kutiris teh komo ayeuna hujan ngerecaknya acan kan kesok aya nu ciciri hilan kan kasebeleuna teh tengkas we ku dua suku gitu pak. Gitu pak, jadi wih di kanu rasa dan rasa mangke ka ditu nanti bakal multifungsi pak. Ayeuna ku ngarona aya nu teu damang emergensi atuh meureun warga teh teu kasasaha atuh meureun aya nu ngalakukeun kejahatan minimal mengurangi dan mencegah mah di ditu nage tos aya di kejahatan mah minimal kan urang teh mengurangi kan gitu pak. Waspada lah gitu panginten pak, garis kecil nama Terus di keluarga langkung caket gitu nya. Caket mohon. pak karaos ku abdi ge paminuju bobo ya situasi teh urang teh teu ngaradeun atanapi hate keur maru atanapi nuju keung rasaan teh aya nu ketra-ketrok teh asa aya kabaturan pan Nanya. eta teh real nyata rasanya nyata secara tidak langsung berbarokah pak gitu panginten. Tapi sok aya nu ieu sok di sepelekeun gitu teh. Tapi abdi mah kantos ada mah lagu asalna. Mohon pak Lagu nanti ini ronda kita hayu ngarona. ih Hei batur. tuluy kan baik Ini mau deui. Astagfirullahaladzim. Bieu teh geus nyamak yang jat Kadang warga salelemur. Terus pak terus. Oh deui itu. Kenapa aing mah irungna ngigalna kitu. Tapi aya di YouTube lah teman. Ciptaan simpulik. channelna apa tentang musik bapak. Nah, Pepen Penulis Channel. Aya di teh ngarona. Perlu eta mah ditingali ku saya euy. Di share pak, di share. Di share. Share atuh. Jadi potensi di lemur itu teh urang teh. Kata digali pisan eta teh pak. Aduh, mudah-mudahan mah pancing patalepa ka generasi muda gitu pak. Ya, gitu. Jadi ningali medsos teh bukan hanya sekedar unsur kanu negatif. Ningali medsos teh unsur sara kan gitunya nu koak-koak. Coba lamun kanu positif itu baik. Tos adsen bapak. Alhamdulillah. Iraha tuh abdi bade Bari naon? Raskeun bade ngalamar gitu abdi mah. Pan urang mah model urang mah katanya generasi ngalaman teh sabaraha generasi ieu mun ieu mah tahun sekian orang misalkan paseuna nuju ke zaman teh can aya HP misalkan di heureuy teh ukur misalkan naon teh heureuy kaulinan di lembur ngalaman urang mah gitu pak urang mah ayeuna alhamdulillah misalkan ku kemajuan teknologi urang ieu alhamdulillah ngalaman alhamdulillah tah ku ngalaman eta urang teh kudu bisa ngamanfaatkeun teknologi eta urang teh kudu bisa nyegelanana bener nyegelan teh ulah tinggalin tah eta baru lebih pinter sebenarnya budak eta tah urang salaku kolot ulah naon ngaranna teh ulah kabobodo urang teh budak teh kudu bisa urang oge rendah masihan pandangan batasan di sosial media panginten pak terus kada susah bapak ya saking iseunnya teh Jempling bari hujan mah sudah aduh. kun we dirinya aman sejahtera warga secara rehat bapak kadang-kadang kan hari sanes jabatan atuh di jabatan teh ngaula di masyarakat teh janten RT teh pak teh biasa bobo tabu 10 teh pak badere bobo duh sin aya nu ngetrok sin aya nu kumaha nu butuh teh da ayeuna teh jadi geus kabiasaan pak bobo teh tabu 1 tinggal dinten teh gitu tabu satu siang Wih, pak, sudah teh waktu gawe peureuh bisa tuh pak, rasaekeun abdi gede. jam 1 aduh nah
ari urang teh da aya abdi mah mun bobo teh lamun tunu we gitu. Leres. Dalam mun teu tunu mah tara bobo. Abdi geus nyiapkeun hate bapak bakal nyarita ka dinya. Aduh, Paburu sok aya wae guyona. kebiasaan eta sok urang teh biasa jam sakitu urang teh da dipeureum-peureum teh dek peureum. Ya anda Pak, ya kus terbiasa teh gitu nya Pak. Ngomong biasa ngoprek mah beureum tukang ngoprek naon tah. Nah. Naon heula. Aduh, Rek naon heula tuh. Amang masuk Suudin. Ngoprek. Jejer mang, jejer. Kan urang teh ningali lobangna kedah sae jejer teh ye da dipecatkeun teh kan Pak hese gitu nya. Pengheulanya. Nah, Lempeng heulanya. ngalempeng palebah ngalung. Tong aya nu meunang. Tinu liangna teh kan teraos meureun kituna teh tah. Gitu. Eta teh. Ih, kedah sae gitu. Tah, ngoprek nu hiji deui bahaya mah. Inung si teu. Lu eta mah pan 17 tahun ke atas ngobrolkeun eta mah. Inung si teu we unggul. Pokona mah si BB we pokona mah Epoh Channel gitu. Gitu deh. Dalamun ngarona ti beurang mah da lain ngarona sebutna teh. Naon Pak? Digentos. Tong jadi apa ya? Tong jadi apa? Tulikeun dong. Tulikeun dong. Tong Mantap. oh bener lah. Ayo mah ngagalaksak pikiranana. Heeh, da. Ngarona mah ti. Di mana lagi Senin Selasa Rebo Nah. we. Naon atuh ka ditu nya? Nyapanya? Heeh. Senin Selasa Rebo. Naon? Bapak gak hafaleun. Naon? Tapi alhamdulillah urang mah ngarona teh digaji sabulan teh 30 poe. Naon? Gaji bener sebulan Sabulan 30 poe urang mah. Alhamdulillah gitu. Gusti pasian abdi kasabaran kagungan warga wargi anu sakitu sarayana amin. Ya. Tapi alhamdulillah gini orang teh ngopi teh boleh, ngopi udud teh boleh, udud ah. Kusila turahmi teh atuh. Baik. Geura cantung tas Pak, pantuna tadi salah Senin salah Rebo. Ah, Awan teh pantun mah. teu apa? Senin Selasa Rebo. Poe nama. Ah, sok pikiran heula ku didinya. Sok atuh. Barang tapi Sok, Senin Selasa Rebo. Senin salah Rebo. Ngahenen. Heeh. Rasa jero. Ih, jero gitu tah. Oh, naon itu rasa jero? Ki bubuy. Ah, di bubuy gitu. Aya wae gogonya kana teh eta. Ada pantun mah tersebut jalma pinter bisa pantun mah dan teh da refleks teh Refleks Pak. Tah. Makanya guyonan Sunda mah guyonan orang-orang hebat Pak. Jerokatnya, refleksnya. Tapi dari sini masuk dikasih berita refleksnya. Anu kitu wae. Saya mau jadi dulu mah rame. Kadinya nama bener mang. Kan cakapin sekarang balik. Saha? Citaeun. tapi da urang Sunda mah geuning nya sok di mana ngarona aya we kitu ngadongeng baheula mah ngadongeng jadi pada ngobrol teh ngalir ngidul Sikabayan, sakladang bocah. Sagala. Teh kitu ngadangukeun radio geuningan pan. sirawing Sirawing geuningan. Dongeng. Heeh. budak eta moal ngalaman Oh, dongeng apa? Ieu mah ngalaman teh Pengalaman si Rawing. Ya, Film dirinya mah si Rawing ngalaman anak. Para mitra sadaya Wah, aya geuningan mau acarana. waktu harita sirawing ngarajang kasih kacapi iblis inget tau ya tah baheula tuh Begitu wayang, Pak. Nah, kau udah nun. Daya, kurang. ieu mah ya inget ka dongeng
dongeng naonnya baheula teh anu pernah ku Pak RT apalah caritana. Dongeng kabayan sakadang pecang si tumang sangkuriang sagala apa sagala dongeng teh menawi bapak kagungan dongeng nu abdi turunna Aya ta dongeng teh mun ieu mah kayak dongeng naon baheula teh nya anu ieu teh. kayak emut we eta mah dongeng teh nya. Dongeng anu itu teh geuningan anu sok penyiar teh saha itu sok dongeng teh wakepoh Wah kepo terus ada ini Mang Bahar Mang Bahar Mang Bahar araya kene gitu bapak tah ieu nama ada nama bukan yang Bahar bahar mah aya baru aya wakepoh terus ngantuan juga juga nama budak enak mah lama anu dongeng-dongeng kitu sinetron anu mah da sinetron geus teu usum anu mah di usum pan aya nama aya gentosna nari ngarepengan nu karieu we nu bisa nari Yusuf men enggim aya nama Pak siseueun nama saraya di aya nama nu sok jadi rame teh lato-lato atau aya di pan hiji di teh aya abdi sugan teh jelema ka bentar gurudug naon wah gurudug taon tah gurudug selot eta selot masih barang teh jelema kade aya laguna tuh terus ke si bapak aya lagunya banyak urang can ngadangu asli mah salah ada sepatah dua patah kata dari Bapak Pepen lagunya Selot main slot eleh main slot mah lagu teh aya pokoknya di YouTube lah dengan keluar nah aja buka web channel Pepen Penali aya didinya nyapanya aya aya atuh didinya aduh eleh main slot eleh wae teh modal sabaraha bulan itu teh ngade poe haban ayo nareangan si Dana geuningan Pak aduh jadi itu nareangan Mang Dana gitu tapi da ieu mah ningali dinu ieu nya anu kemungkinan eta teh aya nu kenging gitu nya tinu kitu tinu togel tinu teh kemungkinan teh anu berhasil anu sukses teh ngan dua cenah gitu teh naon Pak anu kahiji memang di Pasihan si eta teh ku banarna teh kubanarna teh anu kadua anu sukses jadi banar jadi banarna itu tak anu sasesana mah hanya kitu we anu aya ge kalah ka teu aya nu puguna mah moro teh nyapanya biasa karaoskeun dengan punya lila KGOG gitu tidak dicarek-carek lagi ke eta mah mah nyerap eta Beting osok. Untuk panganan we kasih Zeus mah. Eta teh Awon Pak leres nu kitu teh awon. Aran aku nyali rawon. awan sote lamun tos teu aya mun aya mah resepnya Henteu Pak, ayeuna mah bener euy. Ampun. Kapok. Ih, entah Tapi kan ditulakan pantok abdi mah bobo di luar oh gitu awon Udah ngarusak teuing. segala-gala sudah teuing kade tong diturutan gitu mah cukup apal bising ti bubui eta teh aya nu saprok tanggal sirsak tuh mah kan pedidinya so Parah. tanggal sirsak Kombinasi kerok coy. gitu aduh si eta nama kayo tangkal simsak dua eta bangkong di kerau kera ampun simsak di kerau aku udah naik datang ke dukun pam tama ke dukun teh tanya nomor musuh meureun anu kudu beungat teh dukun heula meh teh dukun lagi minta ka urang aduh ya
rupa-rupa ya. Meta ka bangkong kudu beunghar mun. Ampun. Bangkong teh budung di kerok. Ya. nya atuh Atuh lah. Tapi detik itu da temerin alam urang di aja wae kitu mah. Zamanan ieu zaman urang nya kitu teh ya. Pangrame-rame bae di dunia itu. Pokoknya red kadieu A, red kadieu B, red kadieu C, red kadieu astagfirullahaladzim. nya ieu teh tadi teh aya kabar di Bapak Alek mah teh keluar Mohon. anjeunna rada hareeng Teu sabios. terus abdi izin Mohon. Di teu sabios da abdi mah nu penting. kan sing jelas yang kemarin teh hewatan Bohong aya mah deui nyambereun kanu teu damang sing engal damang. amin amin. Meureun da asalna damang kada damang deui kitu kan Pami anu hese ngarona kumaha teh doana? Hese ngarona doana kumaha? Jelaskeun cenah ku kayak otak. hebat. Dan ona teh jadi abdi bade ngadawa ieu kana tarang ngarona. Tuh bibir teh kitu wae, Pak. Nah nya. Ya, abdi bade mamatahan kana tarang ngarona. Tuh. Siapa bulan? Saking kunaon eta teh berat teh meureun jadi ingatan mah kurang kumaha diingatan Adinya mah gitu adik kurang tungtungna jadi pidosaeun mah yang kayak ge meureun ku Gustina gitu kadikna meureun aya meureun gitu nah hade ka urang teh panteu ngarona teh karena sesuatu kan gitu ari nu aya wartos anu teh aya wartos gitu aja ngumpul. gitu kan urang teh mesti jadi pokoknya kan ieu teh pokokna udah jadi emutan meureun kebilih aya wisan Aduh, lain wis ya punten. Nah, jadi Aduh. kunaon? Ari tentang Wis. Orang reputasi jere doa. Kurang Pak Guru. Kemang jamu teh wis teh. Kemang jamu. Oh, teh teu da. Ieu teh buuk-buuk nu urang cenah panyangkana mah. Tapi geuningan urang hayang nyegah supaya buuk ulah bodas teh teu bisa. Teu bisa Pak, da pasti dituna mah. Tapi tiasa Hayang nyegah ieu supaya ulah ulah hebat, da anger. Da kitu teh urang mah keterbatasan teh ya. Tapi dapat apunten jeung apa RT oge VPN ya. enak mawat apa kadinya. Eta. Sawah lega, tanah lega, mal dibawa. Tapi nu kieu dibawa. Berarti anu kieu teh orang kaya. Orang kaya ada di utara. Tapi alhamdulillah urang dengan bawahnya kan bisa keneh. Ya, Kan penting sehat jeung penting Kan anu power mah Pak. Ayeuna urang kanikmatan dicanak sakedik-sakedik teh gini. Nah, mudah-mudahan urang henteu gitu. Jeung meureun anu di pasien eta meureun sing areng ngalamah. amin, amin. Kada saeur bersyukur meureun Pak. bersyukur. Kan urang mengarokok oge geuningan. Alhamdulillah. Gitu kan. Tapi kadang-kadang mau ningali Pak RT abdi kabubina gitu. Mang. Nah gitu nah aja kok di diheureuyan keut wae gawean heula kumaha we gitu jadi dia Eta mah refleks mah atuh. Oh, refleks. Tong nih aku ini dia. ada tos Bisi pajarkeun aneh bisi pajarkeun bohong we nya urang teh. Gitu kan. Aib saya gitu. Sama kamu saja gitu teh. Kan sama Nya bisi sama si dia pajarkeun mah enggak. bisi pajarkeun bohong ya. Nya. Nya diri. mang makanya geus makan teh agringan aduh kamari we contohannya
Laos. Nek nginum lah atuh kan. Tinggal Astagfirullahaladzim. Tenang nginum lah. kan beres. Nah isi Farhan ampunnya. Karona. Batur batur adang warga salelembur sopoh wae itu teh. Astagfirullahaladzim. Eta menita muka channel wae. Hareupeuna we unggul biasa. Eta manajemen Yusuf si bapak eta gitu. Manajemen Yusuf. Amankeun. Naon teh? Iya, Pak. Teu. Tara. Astagfirullah. Tapi ieu mah hitung-hitung promosi ieu mah. Ciri eta. Wah, Ciri dibungkus. Nah, dibungkus ali mah teh Bungkus. bensin. Kayak produk Madein itu ya menang yang anan Suratman. ya. Bapak Ikin. Ada mal tinu kulit itu ya. Dan mudah-mudahan itu di daerah orang aya peluang usaha gitu. UMKM tinu kulit produksi dompet. Untuk di lembur sabolah wae nyapanya Nya. urangnya kudu bisa gitu. Kan bahan amat di ditu. Urang pengrajinna gitu. Sahe Pak. Sabaraha pinten-pinten bae teh. Wadah pokok. Biasa we lah dongkap kata ieu. Harga santai Pak, harga santai. Jadi aman, Pak. Aman. Jadi aman itu mah ya set leungit kita. Justru anu dicirian saya teh. Aldi mah kadang sok ieu katanya jadi non aya ide teh nya ku ngariung kieu munculna ide teh sok hayang ieu we nyobian gitu. Pas nyobian gitu tah. Terus sabda bapak mah serba multi Iya, talenta. Ada mah dompet, ada mah Saudara pemirsa sadayana bapak guru, bapak pepeh teh multi talenta. talenan. Kanu organ hayu, kanu musik hayu, da. So, kanu elektronik hayu, kanu ngolah hayu. Bapak meni diborong hirup teh. Nih. Arif aing meni bulat-bulat teuing atuh. Pai mah ieu. Pai ge insinyur. Mana dibolehkeun. Multi fungsi Pak Boleh ge. keun. Si juara adaan Pak ge. Bangunan kanu baja anu sumur Pak ge. Abang saning Ngaliang. Apaan orang teh kudu bagi-bagi fungsi. Misalkan lamun misalkan ieu mah alam dunya keahlian teh sami gitu. Atau tapi misalkan anu mun beunghar teh beunghar kabeh gitu. Mun miskin kabeh gitu nya. Jadi urang teh kan nya lamun misalkan yang ieu tanah teh lega saarea gitu dah. Di orang nyawah teh tong balung maneh nu urang ge lega can ka ieu ban gitu. Bener banyak. Atuh eueuh tukang macul. Moal aya. Cek jadinya bisa tuh masuk. Macul. Iya. Ngopokan. Namun misalkan ayeuna keahlian teh sami gitu tah misalkan. Jadi orang teh henteu silih simbeuh teh ya. Gitu. Gitu Pak, saling melengkapi Saling nyapanya. melengkapi. Saling melengkapi, sikapi perbedaan dengan kearifan teh mulanya. Gitu loh Resti. Tapi zaman ayeuna barudak mah bari saeun macul. Ngopokan. Tapi da salah sama kedah teh kedah ulah leungit terjadi teh. Tadi Dari Iya sih. urang teh pan ari tuang meureun kedah itu tuang teh nganu mun teu nongolak nih kumaha. Nah itu patani teh jasana luar biasa Pak. Iya. Gitu. Karena katengkulak anu Sok naon sababna ya. Naon sababna abdi teu macul tara
terang ka sawah abdi nya ke abdi naon sababna sok Nah, teu boga sawahna dia sawahna sakotak. Sawah sakotak. sawah Sawah sakotak boga teu. Beda maculna eta mah. Lah. Gitu. Darinya ge macul eta bisa. Iya makanau. Acul kan gitu. Ya, Ya. gitu. Ayo ieu kahanau. Acul. Anu sidanya. Kan dia teh. Alasanna teh anu bermakna, berwibawa dan elegan. Da teu boga. Ya, eta mah logis alasan Logis, Pak. logisnya urang misalkan ieu naon eta urang mah da tara teu bisa nyupiran urang mah teu bisa ieu udah iraha teuing atuh urang nyepak mobil misalkan gitu. Bener Pak, bener Pak. Tapi kadang-kadang abdi suka asa jadi bodoh, ngadangukeun. Hari PT nyupiran pas sabar lami gitu sabarna sedek nyupiran ke daerah mana gang mana itu Oh nyupiran. Iya mah nyupiran. Bisa gitu. Dia nyupiran. Iya kagak. tapi ya, bedana naon sok mobil Pak RT sareng mobil angkot Oh, apa? naon Apa? Naon? Apa nyupiran lagi orang? Naon? Dirinya mah diharap. Nah, supir kita diharap. Anak tahu dirinya mah beda. Bana dua, nyupirana sok. Tidak kadinya Oh, Tanakan alami. alami. bedana iya Tapi aya nyekelan setir. mesin ari mah kieu bedana teh ari mobil biasa mah knalpotna di tukang ieu mah knalpotna di hareup knalpotna teh di hareup ieu mah itu Tapi kenapa tadi raja kucai tipis? mobil aduh Gue knalpot judul kan bukan knalpot ampun itu teh apa? Kada dorong kereta kencana we, abdi mah Pak. Jadi sigara unggul Pak. itu teh Tapi dah ieu mah Pak kenapa Kahade, alami kahade. sih Pak. Ieu mah. Mun katiisan teu hirup. Mun dihaneutan kara hirup maju. Kena pot nu eta mah paling tidak polusi udara. Eta Eta moal membuat batur bising. Kana mah kenapa eta mah bising-bising soalnya kenapa eta mah jam 10 malam ka ditu. eta Ke teh. ngan sok aya lieuran gitu Nah, sok aya lieuran unggul beda aya mobil pan teu nya tara teu lieuran da eta mah kenapa eta mah sok lieur ampun Dasar ari kenal pot. bisa berapa batang ieu aduh we Kenapa teu ngebul. mana di situ pemuka aya eta remna sok di mana remna caki eta. remna teh langsung ke aspal udah Nah, Pak. dicak teh Apa? Nanti kan pamil mobil mah nu saya teh berembok. Ada mah rem ramo. mudah-mudahan we kieu anu dilaluhur apaleun kana pengorbanan urang Nah, eta. nah gitu teman-teman yang di lapangan mah geningan begitu kerasnya perjuangan teh gitu Leres Pak, leres. dan we atuh aya milik Amin Pak, amin. itu menang bagian daulat geningan gitu Adil dan makmur. nah dina makmur Gitu teh
dengan Pak Gubernyakan teh mau ngobrol dia silaturahmi kita tuh. Kira ayo teh ngulilingna tuh ah. Ayo ngulilingna tuh. Ayo Ngulilingna kajong-jonan we. Ajong-jonan bisi aya ieu nya. Tah, amang ke tadi tuh urang ka ditu nya. itu dia serangan lain curiga. Ah, curiga naon? Curiga. Amang ka ditu, urang ka ditu. Pokona. Dia Deal. Ayo tuh orang ieu lah nya. ayo sih. Enggak,